kabayan ngalah tutut. Cep ninina, kabayan ulah es beranteuing. Oh pisan gawe sia mah ngalah-ngalah tutut atuh darinya tuh mah kudu jeung lauk. Cek si kabayan, amana ngaranna. Cep ninina, kadi itu kaswaranca nu loba mah sok di sawah meunang agaru geura. Yo si kabayan lempang ka sawah nu meunang agaru. Didinya katembong tututna loba lantaran cina herang jadi katembong tak kabeh. Tututna pating goletak tapi barang diteges-teges ku si kabayan katembong kalangkang langit dina cai. Manehna marasa uang leung jeung sawah sakitu jerona. Padahal mah teu aya sajek-jek kalacan siga jero sote kalangkang langit. Cek si kabayan dina jero pikirna. Ambu ieu sawah jerona kabina-bina caina. Kumaha dialana eta tutut teh. Lamun kan nepi ke teu kamenang era teuing ku nini. Tapi eta tutut teh sok delaan ku jalma dek dilegeutan bae ku aing. Sampurasun adu badeng-badeng si kabayan alat itu. Cek ninina kabayan ulah es berang teuing. Oh pisan gawe sia mah ngalah-ngalah tutut atuh darinya tuh mah kudu jeung lauk. Cek si kabayan ka mana ngalana? Cek ninina tuh kan itu ka sawah raja nu loba mah sok di sawah meunang agaru geura. Ayo si kabayan lempang ka sawah nu meunang agaru. Didinya katembong tututna loba lantaran cina herang jadi katembong kabeh tututna pating goleta tapi barang diteges-teges ku si kabayan katembong kalangkang langit tina cai manehna ngarasa leuwang neuleuh sawah sakitu jerona padahal mah teu aya sajengkal-jengkal acan siga jero sote ku kalangkang langit cek si kabayan dina jero pikirna ambu kumaha ieu dialana ieu tutut teh lamun nepi ka teu meunang aing era teuing ku nini. Tapi eta tutut sok dialaan ku jalma. Neuk dilegeutan bae ku aing. Cukup. Berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sistem badeng ngadongeng anu dina si kabayan ngalatutut. Jeung ninina kabayan ulah es beurang teuing. Oh pisan gawe sia mah ngalah-ngalah tutut atuh darinya tuh mah kudu jeung lauk. Cek si kabayan ka mana ngaranna? Cek ninina tadi itu ka sawah ranca nu loba mah sok di sawah nu meunang agaru geura. Leos si kabayan lempang ka sawah nu meunang agaru didinya katembong tututna loba lantaran caina herang jadi katembong kabeh. Tututna pating goletak tapi barang diteges-teges ku si kabayan katembong kalangkang langit dina cai. Manehna ngarasa leuwang neuleuh sawah sakitu jerona. Padahal mah teu aya sajengkal-jengkal acan siga jero sote ku kalangkang langit dina cai. Cuk si kabayan dina jero pikirna, ambu ieu sawah jero kabina-bina caina. Kumaha dialana eta tutut teh? Lamun nepi ka meunang aing era teuing ku nini. Tapi eta tutut teh sok dialan ku jalma. Dilegeutan bae ku aing. Geus kitu mah leos si kabayan ngalaleget barang geus meunang dibelitkeun kana nyeret dijejeran ku awi panjang sabab pikirna deuk ti kajauhan bae mah deket-deket da sieun ti kacebul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bejang. Kabayan ngadekul. Si kabayan ngadekul ngaleget tutut meh sapoe jeput. Tapi henteu aya bebenanganana ngeunanya ukur hiji dua bae. Itu oge Ke kabeneran. itu oge lain beunang peuleget. Kabeneran. Beunang sote ku kabeneran bae. Lantaran Nges atuh. Apa? Kana? Tas nyentos asal.